ya urang teraskeun deui hanca dongeng nu judulna nyaeta Cipanon Indung. Karangan Kileksa ayeuna teh para mitra sadaya nincak bagian ke-61 para mitra ada mohonnya bagian ke-61. Makanya ngakeun bae atuh tos seueur dongeng-dongeng anu diangkat di playlist Mang Jaya. Di antawisna para mitra aya carios nyambung Jawara ti Kuburan. Wah, ieu karangan Kileksa dia para mitra. Jawara ti Kuburan gitunya di antawisnanya. Oge aya anu namina akibat tina kahayang. Mangga Jawara Kuburan mun dilbar sisaron nya berawati tos aya para mitra tos aya di Mang Jaya Official. Mangga buka we di playlist Mang Jaya Official dongeng-dongeng peroseur nu diangkat. Mangga para mitra atuh salajengna Cipanon Indung karangan Kileksa dina bagian ke-61 urang lajengkeun Mang Jaya sapara kanca ti Mang Jaya Official ngaturkeun wilujeng ngadangkeun mangga nyanggakeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung. Ayeuna nincak bagian ka-61. Mangga urang sami-sami bandungan hanca dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Kileksa. Suganda harita keur ngobrol jeung Mimin. Malah harita Suganda tuluy nyarita deui. Oh, mikiran eta, syukur atuh ari nya mah. Tapi keun bae teu kudu milu mikiran ka akang, sabab digawe jeung usaha mah kawajiban nu jadi salaki. Ari kawajiban Mimin mah nungguan imah jeung ngaulaan salaki, dibarengan ku rasa tanggung jawab jeung kasabaran. Mun engke aya hasil tangtu Mimin sorangan nu ngeunahna. Sabab sakabeh usaha akang teh keur ngabela anu jadi pamajikan. Cek Sugana ngabeberaha teh Mimin, sangkan teu nguluwut bae pedah ditinggalkeun di imah sorangan. Nya nuhun atuh Kang, abdi ge bingah ari nguping kitu mah. Nanging kumaha kinten-kintenna penawaran nu kamari teh nah baris hasil? Insyaallah baris hasil. Margi akang mah teu nyanak bati nu kaleuweuhi. Nu penting mah usaha lancar sarta langganan loba. Oge kapercayaan ti pihak-pihak luar kudu kuat. Akang yakin tender bakal beunang ku akang, da geus boga ancer-ancer nu matak nyugemakeun. Nya nuhun atuh mugi-mugi sing hasilnya Kang. Upami parantos kenging untung nah bade cios ngagalih mobil teh Kang. Mimin ngingetan salakina nu geus janji rek mang meulikeun mobil. Akang moal jalir tang tu cios, palai mobil naon? Nya kumaha engke we upami tos aya artosna? Cek Mimin bari seuri, hatena sugema gede harapan kana boga mobil sorang. Da kitu ai namanya lah ulah loba pikiran nu lain-lain. Sabab kahayang Mimin moal burung kacumponan kabeh. Ayeuna mah sadiakeun sangu ieu akang geus lapar hayang dahar. Suganda bari tuluy nangtung sup ka kamar rek disalin baju. Ari Mimin gancang nyadiakeun sangu keur salakina, tekung silila duanana geus pating celebek dahar bangun ponyonaker. Sedengkeun Mimin sajeroning dahar teh teu weleh inget bae ka Yanto, sarta inget kana jangjina. Mun kongang mah sarta teu sieun ku salaki hayang ulin ka imahna, ngarah babari mun aya naon-naon, tapi ngan ukur dina lamunan. Disaprak aya kajadian kitu Suganda jeung Mimin tara parearea carita deui. Hirup rukun sauyunan teu aya nu mata kuciwa, rumah tangga tetep lumangsung kalayan lancar. Teu jiga-jiga aya panyakit nu mimiti ngorowotan di jero, sabab Mimin bisa pisan akon-akona bisa nyumputkeun semu. Satengah nipu kasalaki. Lantaran beungeut nyang hareup ari ati mungkir, panon dihareup leumpang kagigir. Raga badag jiga nu nya milik Suganda tapi hatena geus lain nu Suganda sabab ngait bae ka Yanto. Heuleuh 3 bulan Suganda narima surat ti pihak nu boga proyek yen tender geus dibuka. Sarta nu meunangna pemborong ti kota Jakarta nu kasebut CV Trimarga nu dipingpin ku Padaeng. Puguh Suganda meningah huleng lantaran taksiranana nyalahan, rencana jeung cita-citana teu hasil, sakali ieu mah Suganda eleh bari jeung teu mata kaharti. Harita teh beurang keneh kira-kira wanci pukul 2 beurang. Suganda aya keneh di kantorna nyang hareup meja bari leuleus, taya sumanget, lantaran penawaran hargana teu ditarima. Heran, na kumaha pipikiran ari batur ieu teh?
Perusahaan naon wani ngahanapan kana penawaran aingnya. Sabab cek taksiran aing mah moal aya nu daek ngagarap eta proyek ku biaya nu murah. Sabab perusahaan anu aya di kota umumna geus maraju. Tapi nah aya keneh penawaran sahanapeun aing. Kumaha ieu teh nya? Sugana gogodeg sirahna karasa lieur jeung lalanyung. Panon mureleng kana surat balesan dibaca sababaraha kali bisi salah maca. Tapi tetep we kitu manehna teh eleh. Kudu ditaliungtik nu jadi sababna ieu menaon sababna make eleh. Teu kahar ti ku aing mah. Cek sugana bari tuluy beberes nu satuluyna kaluar ti kamar kerja. Memeh babak balik bebeja heula ka sekretarisna yen poe eta manehna moal lembur rek balik beurang-beurang. Tekung silila sugana geus nyemprung dina sedan ngajugjug ka imahna. Pipikiran teu tentrem hate teu tenang loba kapaur jeung kahariwang. Sok sieun aya nu jail ka manehanana, tapi sugana pengusaha kawakan nu geus loba pangalaman. Najan gagal oge teu beak harepan. Tapi sabalikna kalah kanamahan sumanget hayang menangkeun tender anu sejena. Barang serong ka imahna kasampak teh mimin keur diuk bari maca majalah di tepat. Sup sugana asup gek diuk bari nu natas dina meja. Paroman alum sorot panon surem leumpang ge bangun lungse. Atu mimin heraneun sabab tara-tara tisasari bet nempo salakina jiga nu gering ngalang layung. Kunaon, Kang? Katinggalna sapertos nu teu damang. Naon nu karaos, Kang? Ceuk mimin bari mencrong kana beungeut salakina. Hatena ngarasa heran. Kekilanan min pangnyokotkeun ceun teh anggur malah. Sugana ngadayagdag kana kursi. Kusiwal ngabijilkeun rokok karesepna. Palenyun udud bari mikiran usahana nu gagal. Keur kitu torojol mimin datang bari mawa cai enteh dina gelas gede sor dibikeun ka salakina. Min, akang teu gering. Teu kunaon ngan akang teh ngarasa kuciwa hate teh. Ari sabab sakali ieu mah tender teh teu beunang. Teu beunang ku akang berarti tender beunang ku batur. Ceuk sugana ngamimitian nyarita regot nginum tuluy narik napas jero kawas nu eungap. Gagal? Nana ketiasa kitu, Kang? Mimin haneuleun. Akang sorangan ge teu ngarti teuing naon nu jadi sababna ieu teh. Akang geus ngarasa yakin tadina mah tangtu bakal hasil. Sabab batur mah moal aya nu wani ngajukeun penawaran sakitu. Da geus kuat modalna. Tapi usaha akang gagal, tender beunang ku batur. Sugana ngusap beungeut, hatena panas tapi teu bisa naon-naon da teu puguh ambekanana. Upami kitu mah kenging artos ageng teh moal cios atunya Kangnya. Moal sabab proyekna ge kalah ka ku batur atuh. Tapi keun bae ulah leutik hate. Masih aya keneh kasempetan sejen pikeun meunangkeun proyek anyar. Atuh saja bati kitu mun proyek nu digarap ayeuna geus beres, tangtu pembayaran nu sakurangna bakal katarima. Sugana ngababaraha teh mimin sedengkeun hate sorangan tagibur tepung. Mimin teu nemalan manehna ngarasa handeueul. Lantaran kanyataan teu luyu jeung nu diharepkeun. Tungtungna ngahuleng teu daek nyarita deui. Sugana ge teu loba omong tuluy asup ka kamarna, goledag ngagoler dina kasur bari ngalamun. Meunang saminggu mah sugana teh leungit sumanget pikeun usaha. Sabab kalah kamikiran kagagalan nu kaalaman, teu mikiran jalan sejenna pikeun neangan gantina. Tapi najan jeung bari kitu oge ari ka kantor mah init unggal poe oge, sarta tetep balikna sok beuting. Ari sabab sugana geus nyaho kana adat pamajikanana, anu ngan ngagokan bae, sarta kalah namahan pikiraneun lantaran nu dicaritakeun teh iwah ti pamentana, nu taya reureuhna. Ampir unggal ngobrol nyaritakeun ka hayang mobil, hayang parabot nu aralus, hayang perhiasan jeung sajabana. Nu matak jeung tibatan pusing kuno loba pamenta, leuwih hade cicing di kantor. Kaayaan sugana namahan pusing kana hate mimin. Manehna beuki teu satia ka salaki sama unggal waktu teh gawena ngarep-ngarep yanto. Nu geus janji pasini pasang subaya rek ngajak ulin. Dina hiji poe telepon di imahna ngirining gancang ku mimin diangkat sarta pokna. Halo? Iya betul. Mau bicara sama siapa ya? Oh, ya saya sendiri. Yanto? Oh Yanto. Kumaha hartosna Yan? Kunaon nih taraya we ka bumi, ka dieu atuh mimin tos lami ngantosan. Mimin nyarita bari suraseuri. Paromanu tadi alum ngadadak marah mae lantaran nu nelepon teh Yanto. Nu dipikiran berang peuting harita Yanto bebeja ka mimin.
Yen manehna tas meunang rejeki rada gede, hadiah ti dunungan Yanto ngajak jalan-jalan ka Mimin mun teu aya halangan mah isukan isuk-isuk rek dipapagkeun. Puguh we Mimin teh atoheun. Mangga yan nya. Mimin mangantosan di dieu, kade ulah jalir janji. Nya? Kah? Moal naon-naon beres pokona mah. Mohon, beres lah. Oh nuju teu aya. Cek Mimin bari lungak-lingek dina ciptaanana. Manehna teh keur ngobrol pahareup-hareup jeung Yanto. Nu kapicang cambeurang peuting. Akhirna telepon ditutup, Mimin teu sirikna surak lantaran bakal laksana jalan-jalan jeung Yanto dina poe isukan. Kocapkeun isukna para mitra, basa sugana init ka kantor teh. Mimin gesat-gesut dangdan sanggeus rengse dangdan tuluy ngoncian jandela jeung panto. Tuluy init ninggalkeun imahna rek megat Yanto di hareup. Kakarage tepi ka sisi jalan reg aya motor eureun gigireunana. Mimin bungah sabab Yanto geus datang dina waktuna. Kumaha Min? Aman? Yanto seuri nemongkeun huntu nu beres jeung bodas. Atuh mun seuri teh ngabarasat lir mutiara katempona ku Mimin matak nyerelet kana hate. Jajantungna ajol-ajolan kawas nu mota. Aman lah teh naon-naon. Kumaha Yanto? Teras ka mana ya? Cek Mimin bari tuluy ngadeuketan gapnya kaleungeun Yanto semu ogo. Pami aman yeuh urang mios. Ulah meeting di dieu bilih aya nu ngintip. Yanto luak liuk tapi teu aya nu matak curiga. Mimin teu loba omong gek diuk dina sadal tukangeun Yanto kalayan teu asa-asa muntang kana cangkeng. Dibarung ku hate ratug. Kitu deui Yanto ngadadak jadi tagiwur hatena jajantung jiga nu tutunggulan. Rada gugup rek ngajalankeun motor teh bisi labuh lantaran awakna jadi pating sariak kawas nu panas tiris. Tapi teu lila kituna teh Yanto bisa ngawasa kana dirina. Kerung geleser motor maju lalaunan, beuki lila beuki tarik Mimin muntang pageuhna keur. Poe eta poe mungaran pikeun Mimin. Dina ngamah kahirupan Jakarta ku Yanto dibawa ngider ka tempat-tempat nu rame jeung tempat hiburan. Yanto teu bosen-bosen nerangkeun kaayaan di kota sangkan Mimin jadi tambah kanyahona. Sarta ulah kurung batok teuing. Lamun cape ider-ideran Mimin ngajak reureuh di nu iuh atawa reureuh di warung numerna. Ngobrol bari jajan paduduaan mimiti, Mimin meuni asa parawan deui. Lantaran bisa babarengan jeung nu kasep ngalempereng koneng gandang ngider ngurilingan kota Jakarta. Kira-kira jam 2 beuran. Mimin ngajak balik lantaran inget kasalakina bisi kaburu datang. Yanto henteu baha manehna can boga kahayang sabab keur ngalilineuk heula. Sangkan Mimin leuwih katari ku manehanana. Memang teu nyalahan, kahadean Yanto dianggap nama hiji kauntungan nu pohara gedena ku Mimin sabab bageur jeung bela ka manehanana. Barang datang ka imah Mimin buru-buru masak keur nyadiakeun salakina. Sanggeus beres masak kakara ngareureuhkeun kacape ditepas. Ngalamun nginget-nginget nu tadi kaalaman jeung Yanto, asa can wareg ulin teh resep keneh jeung asa bebas pisan. Sedengkeun ayeuna aya di imah mending nguluwut deui hirup teh asa dikerem. Tetela Jakarta teh lega nya pika resepeun, pika betaheun. Paingan cek Yanto ulah kurung batok teuing hirup teh. Matak eueuh pangalaman. Nya karasa ku aing mun teu kieu mah moal nyaho Jakarta nu asa nyana. Paling ge jadi tukang nungguan imah saumur-umur. Pek wae sing jongjon ngadamel Kang Sugana lah. Keun bae da kuring mah aya batur anu batur ulin anu bela. Nu daek nganteur-nganteur ka kuring. Ceuk Mimin ngomong sorangan. Hianat jeung maling-maling ti salaki beuki wani sabab geus ngarasa resep ulin jeung Yanto nu royal. Beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan parat bulan ganti taun. Suganda terus usaha hayang ngaronyatkeun penghasilan hayang ngamajukeun usaha. Sedengkeun Mimin jeung Yanto terus-terusan maling-maling ti Sugana ulin geus teu asa-asa ka mana meuni teh geus teu risi sabab Mimin geus kapangaruhan ku Yanto sagemblengna. Ari usaha Sugana beunang disebutkeun teu walakaya atuh. Sabab unggal milu tener sok eleh wae. Paling gesok meunang borongan anu pangajina leutik atawa ngaborong deui ti pemborong nu tangtu hasilna teu sabaraha. Pangna tara meunang bae nu jadi sabab namah taya deui lian ti kalakuan Mimin anu geus ngahiji jeung Yanto. Mimin geus teu mikirkeun kaayaan salaki, manehna leuwih mentingkeun pamenta Yanto. Naon bae para mitra,
Dicumponan malah ma aya nu matak sareuk kabina-bina nu matak maruringkak bulu punuk. Mimin geus teu kagok deui hirup babarengan jeung Yanto lir upama salaki jeung pamajikan. Ngan dina ngajalankeun laku serongna maling-maling ti Suganda nu memang Suganda atah riksa teu merhatikeun ka Mimin. Sanggeus aya 4 taun kikituan Suganda ngarasa soak. Lantaran usaha teu daek maju malah beuki lila kalah ka beuki ripuh. Moda tuluy-tuluyan kaluar ari hasilna eueuh. Di kantor riweuh di imah pusing sabab Mimin sok nagih bae ka salakina hayang dipangmeulikeun mobil. Hayang digantian perhiasanana. Sedengkeun Suganda usahana kalah ka mujajas, pagawe geus mimiti ngurangan teu kabayar gajina. Dina hiji mangsa Mimin pahareup-hareup jeung Suganda ditepas keur nyawalakeun ngeunahna nasib nu kaalaman. Ngeunaan nasib nu kaalaman. Para mitra Mimin gawena sasentak bari baeud. Lantaran pamentana teu kacumponan ku salakina. Padahal mah manehna sorangan loba duit sabab mineng dibere hadiah ku Yanto tina hasil mikeunan data penting ti perusahaan Suganda. Min, akang minta kasadaran ti Mimin sakali deui. Tingali kaayaan akang ayeuna, usaha keur ngojot kieu awak jiga-jiga rek kering. Sabab tanaga jadi ngurangan mineng lieur jeung nyeri beuteung. Cik atuh kahayang teh. Cik kahayang Mimin teh eureunnan heula ulah sagala dibeli teuing. Piraku sakieu can cukup. Apa najan can meuli mobil oge? Mobil mah aya keneh nu akang. Bisi yang make mah kope pake silih selang jeung akang da moal dicarek. Atuh perkara perhiasan wayahna moal digantian sakumaha ceuk jang di akang bareto. Da perhiasan sejen geus meulian, hampir unggal meunang duit tak kitu Min. Sakali deui sing ngarti kana kaayaan akang nu batan sakieu. Keur dina kaayaan ripuh. Cek Suganda mepelingan ka Mimin anu beuki lila teh beuki nyaluntang teu boga rasa hormat ka salaki. Malah sok nyokelan kasalahan geus-geus. Abdi ge ngarti kana kaayaan akang. Tapi akang kudu ngarti kana kaayaan abdi. Piraku rumah tangga rek kieu wae. Coba ku akang pikir. Bareto geus janji ka emah jeung bapa yen rek mere imah gedong tapi buktina nepi ka ayeuna teu dijalankeun. Rek meuli mobil keur abdi teu tulus. Perhiasan nu dipake modal ku akang teu kagantian. Padahal mah waktu geus aya 4 taun. Usaha beurang peuting piraku teu aya hasilna. Da teu cukup ku dahar jeung make wae atuh. Sabab hayang aya leuwihna ti kitu. Tapi buktina mana? Mimin namprakeun 2 dampaleungeun. Bari rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu. Suganda menika kerot hatena ambek tapi ditahan. Min, arisannya nama akang teh era. Mun kudu nguruskeun nu kieu jeung pamajikan. Tapi kulantaran Mimin keukeuh peuteukeuh mikiran hal eta, kapaksa akang rek oge pipilun. Saenya nama kieu akang teh hayang nyenangkeun ka Mimin jeung ka indung bapa Mimin. Malah hayang salaki teh leuwih ti kitu ka hayang salaki. Hayang nyugemakeun sagemleungna. Tapi mun kaayaan batan sakieu naon kudu dibikeun atuh. Ya tapi akang mah pangaji sakongkorongeun ge nepi ka teu bukti. Na teu inget kana janji akang bareto. Yen perhiasan abdi trek digantian 3 kali lipat, buktina mana? Mimin keukeuh nagih janji, nu sanyana mah henteu perlu teuing sabab Suganda geus mangmeulikeun hartabana sejen nu pangajina leuwih ti kitu. Ari nu dibeli bulan tukangna teu cukup. Eta mah beda deui, da Mimin mah nu meuli eta mah sanes akang. Duitna ti saha pan ti akang? Suganda muncereng. Sabareh ti akang, sabareh ti celengan abdi dibuka. Mun teu rajin yang celeng menang lapur moal boga. Ceuk Mimin ngaleulengit usaha salaki. Bari nyimutan kalakuan sorangan nu jahat. Sabab sanyana mah duit teh pamere Yanto jeung ti padaeng. Para mitra kaum dangu, Suganda ngahuleng. Manehna jengkel sabab pamajikanana alah batan budak. Unggal ngobrol ukur nyaritakeun cek-cek bocek nu taya hartina. Padahal mah Suganda teh kudu kumaha dari pangabutuh sapopoe mah kacumponan. Teu aya nu kakurangan. Ngan teu bisa soteh ningkatkeun panghasilan nu leuwih luhur sabab usahana teu daek maju. Mah kieu we tukang mun akang teu acan kagungan artos, kanggo ngagalih mobil sareng perhiasan abdi bade ngiridit. Tiasa teu nepi henteu. Diidinan teu nepi moal. Kebeg deh Suganda ngarenyag bakat kureuwas. Ari lantaran kakara harita ngadenge pamajikanana boga niat kitu. Samemeh nama unggal waktu ku Suganda dibere pepeling. Yen ulah ngabiasakeun ngiridit barang nu teu kapaksa, bisi teu kabayar. Nu akhirna jadi mamala. Min, nah ka mana wae nyarita teh?
Ngiridit mobil teh lain pagawean enteng-enteng. Lain duit saeutik-saeutik, krek di mana mayarna? Apan usaha akang teh keur sakieu weritna, pagawe ge sisit ka gaji pan. Sugana teu ngidinan. Sabios eta mah tanggung jawab abdi mayarna. Keun abdi rek misahkeun tina artos balanya sapopoe keur mayaran kredit. Moal berat da geus aya nu nawaran, kari aya idin mah ti akang. Nya kasaha ngiriditna? Kumaha carana? Aya we nu nawaran, syaratna babari. Ukur merek kartu penduduk, cek Mimin ngababarikeun. Sugana colohok teu percayaeun piraku ngiridit mobil ukur diborohan ku KTP. Akang mah teu ngidinan sarta moal milu tanggung jawab sabab teu sanggup pikeun mayaran kreditna. Upami abdi keukeuh kumaha? Sawios abdi nu mayarna mah Kang? Ari keukeuh mah pek wae ngan kudu tanggung jawab sorangan. Mangga abdi mah tanggal baler Kang. Cek Mimin tegas. Hatena ngarasa bungah sabab geus aya idin ti salakina. Sugana ngahulang manehna bener-bener keheul ka pamajikan. Tapi teu bisa naon-naon iwati gogodeg. Mimin beuki wani beuki dieu teh. Kawas nu ngahaja neangan gara-gara ngarah pasea lila-lila pok deui sugana nyarita. Leuleuy jeung Daria nyaritakeun samasalah sejen. Min, akang teh keur susah jeung bingung. Akang menta sangkan Mimin mantuan kana kasusah akang. Kumaha carana ieu? Naon teh ai Kang Sugana? Akang geus sababaraha kali milu marebutkeun tender, tapi ukur menang proyek leutik nu taya hartina. Dan ugalade mah beunangna teh ku batur bae. Akang curiga sok sieun dokumen akang bocor. Tah kulantaran kitu akang rek nanya ka Mimin. Ari Mimin sok nempuan surat-surat penawaran harga tawatara. Jeung deui sok aya nu nganyang ka dieu tawatara. Kebeg Mimin ngarenyak. Reuwas ngadenge kitu sapi teu ngarti kana tujuan Sugana jeung teu ngarti gunana penawaran harga. Nu dipikasieun ku Mimin bisi kalakuanana kanyahoan sabab mineng maling-maling ti salaki mukaan dokumen-dokumen nu aya dina tas. Naon dimaksud ku akang teh abdi mah teu ngartos. Sarta teu rumaos sok alak ilih kana dokumen akang. Oge tara aya nu nganyang ka dieu ka Jabimun tamu ti kantor akang. Kajeun ari teu rumah sama da akang lain nuduh. Ieu mah nanyakeun mun kitu carana akang rek ngalungtik pagawe hiji-hiji. Poe isuk mimiti bisi aya pagawe. Pokona mah poe isuk mimitina bisi aya pagawe nu kumaha wani ngabocorkeun Rusia perusahaan kanulian, doakeun akang sangkan hasil ngabongkar kalakuan jahatna. Pikeun nyalametkeun perusahaan urang. Didoakeun pisan Kang, mugi-mugi sing hasil kalian lancar. Jawab Mimin dibarengan ku hate nu was-was. Bisi lalampahan manehanana katohian. Nya syukur ari kitu mah ngan akang minta perhatian ti Mimin sakali deui. Kade ulah mawakarep sorangan. Bantuan akang nuker bingung sabab mun urang kudu kieu terus-terusan tangtu ancur usaha teh. Cek Sugana bari tuluy nangtung, luntang lantung bari ngaganong leungeun, Mimin nempokeun bari hatena deg-degan. Inget kana lalampahan manehna nu lain sakali dua kali mikeun catetan-catetan kayanto, sarta manehna meunang imbalan mangrupa duit nu lain saeutik-saeutik. Tapi sakitu geus mineng teh duitna teu mangfaat, teu aya nu nyangsangna, kabeh beak teu puguh sabab rek dibelikeun kana barang hariwang bisi katanyaan ku salakina. Duit anu sakitu lobana teh palid leungit para mitra lir ibarat cai dina daun tales teu aya tapak-tapakna acan. Akhirna Mimin jeung Sugana jadi pahulang-ulang. Teu aya nu nyarita kalah pagugul ngagugulung kasusah jeung kabingung. Tapi Mimin lila-lila mah inget deui kana maksudna nu rek ngiridit mobil teh. Jung nangtung pok nyarita ka Sugana. Kang Sugana listrik teu can kabayar, ayeuna abdi namut mobil bade mayar listrik bari sakantenan balanya. Jung wae tapi ulah leuwih ti jam 1 ye. Sabab wakar ka kantor. Tak kunci kontakna dina meja. Sugana nunjuk kana meja gancang ku Mimin dicokot geus kitu leos init. Gerung-gerung sedan dihirupan geleser maju ninggalkeun pakarangan. Mimin init bari jeung hatena bungah manehna ngabohong ka salakina. Sabab rain rek mayar listrik tapi rek nepuan yanto ka imahna. Beres mun kieu malah aing bakal laksana boga mobil. Sabab ku Kang Sugana geus diidinan pikeun ngiridit, tangtu lancar. Sabab duitna mah geus aya ti yanto pikeun meuli mobil, nu saterusna mah aing mayaran ka yanto unggal bulan. Muga-muga we sing hasil kalian hade. Ceuk Mimin manehna geus ujub yen tujuanana bakal hasil. Teu karasa manehna geus tepi ka hareupeun imah yanto. Reg sedan eureun jerut Mimin turun muru panto.
Memeh uluk salam panto geus aya nu muka horeng Yanto memang geus lila ngadagoan. Baturan Min maling Yanto banyol bari seuri plak pepeuteyan ditepaku Mimin tuluy diciwit bari dipurilitkeun. Atuh Yanto menimuringis bari awakna nguriling. Aduh ulah kieu nyeri ieu. Ih kumanya cek Yanto gek diuk dina kursi Mimin ge diuk padekeun. Yan, ka mana biina? Mimin nanya bari mencrong. Aya naon ka biina tara-tara ti sasari naroskeun babu. Cek Yanto bari nitenan. Pangawakan Mimin anu beda katempona jiga tambah gini. Ya mana nanyakeun we kumaha jawabna ulah dijawab ku pertanyaan. Nah kitu cek Yanto bari nyerenge. Celetot diciwit ku Mimin. Luh, nu galak pisan nya nuju bendunya. Mana biina? Mimin nanya sakali deui ka tempo rada baeud. Ka pasar biasa we balanja. Jawab Yanto Daria ayeuna mah. Syukur atuh itu aya nya kuring aya picaritaeun. Cek Mimin tuluy luak lieu kawas aya nu diteangan. Hatena rada hariwang bisi aya nu nalingakeun ka manehanana. Padahal di imah Yanto mah teu aya sasaha iwati Yanto jeung babuna biina teh. Aya naon nu saleresna tuh Min kawas nu dinesnaker? Kieu Yan, kuring teh apaan geus bebeja ka Yanto nya yan butuh mobil. Kumaha bisa nulungna ka kuring? Kumaha we jalanna mah lah? Cek Mimin terang-terangan keukeuh hayang boga mobil sorangan. Tiasa. Pokona mah beres lah, tapi kudu aya syarat ye. Sabab nu rek nulungan teh padaeng sarta anjeunna geus sanggupeun. Da kamari geus dicaritakeun ku kuring ka padaeng. Cek Yanto matak gede harapan. Naon syaratna? Yanto cing-cing caritakeun ka kuring ayeuna. Padaeng rek nginjem duit ka Mimin, nginjemkeun duit ka Mimin. Keur meuli mobil saterusna Mimin kudu init ka padaeng salila 2 tahun. Kudu ngirit ka padaeng salila 2 tahun dibayar unggal bulan. Mun teu kitu Mimin kudu mere bukti penawaran jiga nu geus-geus. Engke dibayar 400.000 sakali bikin data. Mun teu aya data eta kapaksa kudu dibayar ku duit unggal bulan. Atuh saja bae kitu Mimin kudu nyadiakeun borah atau jaminan. Mun tanah jeung imah kitunya kudu masrahkeun surat-suratna, mun perhiasan atau barang-barang sejena kudu dibikeun ka padaeng tah kitu syaratna teh. Cek Yanto nerangkeun syarat-syaratna ka Mimin. Mimin marah mai bungaheun. Beres Yan nya, kuring mah sanggup nyumponan syaratna. Keun isukan oge bisa katarima surat tanah jeung imah mah nya. Da dicekel ku kuring atuh perkara neangan data penawaran teh sanggup lah. Da babari eta mah tapi iraha kuring bisa menang mobil. Mimin geus teu sabar. Nya teuing ari meunang nama da can bisa nangtukeun mun hayang jelas mah urang nepungan padaeng we ayeuna. Yuh, tapi ulah lila nya sabab jam 1 oge. Kuring kudu geus balik ka imah. Ieu mobil rek dipake ku Kang Sugana. Mimin nunjuk kana mobil. Nu di luar Yanto ngareret bari seuri ngarti kana omongan Mimin. Beres lah. Moal lila ka padaeng mah setengah jam ge cukup. Tapi dagoan sakedeungnya rek mani heula ite. Cek Yanto bari tuluy nangtung sarta asup ka kamar. Mimin geus teu asa-asa nuturkeun ka kamar goledag kana kasur panon melong ka Yanto nu geus muka bajuna. Dagoan di dieu nya Min. Kumaha ite rek mani heula? Kenana nya kuring kana aya picaritaeun? Mimin ngahalangan. Ya naon deui pan geus tadi. Yanto olohok teu ngarti. Kieu nya Yan nya. Kuring teh saenyana mah geus teu suka ngahiji jeung Kang Sugana. Lantaran rumah tangga geus tahun-tahun teu aya pisan kasugemaan. Coba ku Yanto pikir hampir 7 tahun laki rabi teu boga anak hiji-hiji acan. Atuh saja batik itu Kang Sugana leuwih mentingkeun perusahaan batan pamajikan. Kuring teh asa dijieun babu tukang ngurus imah. Sabab boga pamenta saeutik ge teu dicumponan geuning. Ngadenge omongan Mimin kitu Yanto olohok teu ngartieun, tapi oge teu tatanya ngajanteng we bari melong ka Mimin. Tah kulantaran kitu, kuring rek nanya ka Yanto kumaha janji anu bareto na moal diwujudkeun dina jadi kanyataan. Mimin bari cengkat lalaunan. Panon tetep melong ka Yanto nu harita jiga nu kaget. Teu sangka Mimin bakal nyarita kitu. Keke, kumaha maksud Mimin teh nu sanyana? Da teu ngarti kuring mah. Pira ku Yanto poho deui, apan bareto basa kuring mimiti pasrah ka Yanto. Harita Yanto janji. Dan satiha nepi ka iraha bae oge. Lamun kuring nepi ka pisah jeung Kang Sugana, Yanto tanggung jawab. Mimin ngingetkeun Yanto ngeunaan janjina baheula. Ngadenge caritaan Mimin kitu, Yanto ngahulang. Mimin tuluy nanya deui. Kunaon ngahulang wae, Yan? Na teu inget? Inget eta oge memang bener kuring geus janji kitu ka Mimin, tapi maksud Mimin ayeuna rek kumaha? Naon sababna nyarita kitu? Ceuk Yanto api-api can ngarti keneh.
Padahal geus bisa neguh kana niatna Mimin. Kuring teh geus bosen babarengan jeung Kang Sugana, hayang ngambah kahirupan anyar. Kuring hayang ngahiji jeung Yanto sakumaha nu geus dijangjikeun Bareto. Tah kitu singet nama. Oh gitu. Gampang atuh, teu kudu ditatanyakeun da moal ka mana losna. Kari Mimin we kudu bebas heula. Sabab ayeuna da moal bisa, da Mimin masih kene jadi garwana juragan direktur atuh. Bade kumaha cing? Cek Yanto satengah ngahina ka Sugana oge ngabanyolan ka Mimin. Jadi mun kuring geus rana, Yanto rek tanggung jawab? Nya, pan Bareto ge kitu jangjina. Nya bener kuring ingetnya, tapi rek iraha atuh ngawujudna. Nya gumantung ka Mimin rek iraha pegating Sugana. Yanto kalah maliknanya panon teu weleh neuteub ka Mimin. Jep jempe Mimin ngahulang neangan pijawabeun. Tapi matak bingung sabab rada hese ari ditanya kitu mah. Akhirna pok nyarita deui. Kieu nya Yantonya, kuring ayeuna rek ngahontal heula sakabeh cita-cita hayang boga mobil jeung perhiasan nu marahal. Mun eta geus laksana kuring rek menta diserahkeun ka Kang Sugana. Carana mah kumaha we? Ta ayeuna hayu urang ka Padaeng, urang ngerengsekeun masalah ieu. Ya satuju, bener lah kudu kitu. Yeuh urang ka Padaeng, keur bae lah teu kudu mani heula da bisi lila teuing ongkoh. Yanto di baju deui tuluy nyisiran rusuhan. Malah Mimin beberes ngaca heula bari dangdak dengdek bisi dangdanan kurang rapi. Heuleut sawatara waktu Yanto jeung Mimin geus ngadius dina sedan, ngajugjug ka imah Padaeng. Tekung silila geus tepi jerut duanana tarurun langsung asup ka tepas. Nu lawangna keur muka gek Yanto diuk kitu deui Mimin. Geus teu asa-asa nyemah ka imah Padaeng da Mimin oge geus mineng kadinya. Tekung silila torojol Padaeng nyampeurkeun gek diuk tuluy mun nu naroko sabungkus jeung kayu apina. Panon melong ka Mimin tuluy Yanto kawas nu hayang sidik kana rupana. Aya naon ieu teh wayah kieu geus dingkuruta ka imah? Aya beja nu anyar, kumaha kaayaan Sugana? Padaeng ngahujanan ku pertanyaan. Tapi ku Yanto teu buru-buru dijawab. Sabab bingung mana heula nu kudu dijawab, Yanto ngareret ka Mimin nu direret surti pok nyarita. Hatur punten we mugi bapa teh janten bendu. Rehna abdi teh tos kumawantun ngaganggu ka bapa. Abdi teh aya kaperyogian nu kalintang pentingna, rupina mah abdi teh ngabaladah nu parantos ku Yanto kamari dicarioskeun. Urusan naon teh Yanto? Padaeng neuteub ka Yanto. Kieu Pak, Mimin teh palai kagungan mobil sedan nanging artosna teu gaduh da carogena jalir wae tina janji. Tak kumargi kitu anjeunna muntang tulung ka bapa. Nah kumaha kinten-kinten carana? Ceuk Yanto manehna nerangkeun maksudna Mimin. Oh, perkara eta teu naon ku saya rek ditulungan tapi kudu sanggup nyumponan syaratna. Kumaha geus dibejakeun ka Mimin Yanto? Ceuk Padaeng nyot-ngenyot rokona serebung haseupna ditiupkeun. Sangemeun pa malah mah atoheun Mimin teh. Nangawe taros geura. Nyari geus kitu mah gampang, kari nyokot syaratna we. Rek kunaon minang kaborohna Min, mun geus dibawa sok kadiekeun. Bade ka bumi sareng tanahna apa nanging ayeuna mah teu acan dibantu da na meterang ayeuna, enjing we ku abdi dikadiekeun. Sabaraha tumak tanahna jeung ukuran sabaraha imahna? Tanahna 100 tumak, bumina ukuran 8 kali 12. Jawab Mimin jiga nu apal pisan, padahal tingnya ting henteu. Nah cukup sakitu ge heug ku bapa rek dibere nginjem duit keur meuli mobil. Ngan carana ngirit kieu ye mun sanggup ku duit pek bayar ku duit unggal bulan, mun teu sanggup bayar ku tanaga jeung pikiran. Mun Sugana keur nyanghareupan tender catet harga penawaranana, bawa ka dieu ku bapa dibayar nurutkeun gedena proyek. Tak kitu Min. Kumaha kartin teu? Padaeng teu euleum-euleum nyaritana. Ayeuna mah teu loba curiga da geus apal kana sifatna Mimin. Hartos pamangga bade dijalankeun ku abdi. Pokona mah upami Kang Sugana mayunan hal eta, bapa mah terang beres we. Tang tos sagala rupina baris enggal dilaporkeun ka dieu ku abdi. Nya heug wae atuh. Beres sakitu ge. Isukan bawa surat-surat tanah jeung imahnya sarta pagetona mobil geus bisa dicokot ka dieu. Hayang mobil naon Min? Hayang nu gede atau nu leutik? Nu sedengan we Pak, nu kelirna nyuhunkeun nu bodas susu. Mimin nawar hatena ngemplong sabab tujuanana tereh kahontal. Heug ku bapa rek dilaksanakeun tak kitu we nya. Jung geura baralik atuh bapa rek digawe deui yeuh aya hanca nu kagok. Mangga Pak hatur nuhun. Sanggeus rengse babadamian. Mimin jeung Yanto amitan dius ninggalkeun imah Padaeng. Sedan nyemprung di jalan nu kabeneran teu pati rame.
Mimin geus apal kana kaayaan kota Jakarta teu kawas bareto segala pugag. Samemeh balik ka imah Mimin nyimpang heula. Ka imah Yanto didinya ngobrol lila pisan, malah naon-naon nu jadi tujuan dijalankeun di imah Yanto. Geus teu ngarasa kagok jeung asa-asa. Malah jalma lian taya nu malire, ka Yanto jeung Mimin teh nyangkana masalaki jeung pamajikan, sabab mineng pisan babarengan. Heuleut 2 poe ti harita Mimin geus narima sedan sakumaha nu dipikahayang. Poe eta keneh dibawa ka imahna, surat-suratna diurus ku Yanto nepi ka beresna, mung hanyakal waktosna ka Bujang Seep.